keterangan yang Ahmad hiji ulama hiji kiai. Panai jalmi macan apa kudu daek ngaji salat ge kudu nyaho kana elmuna. Jadi sabalikna maragahan eta barudak ka Ki Ahmad keterangan lamun yen Ki Ahmad eta hiji ulama. Sumuhun we Ki Ahmad. Anu akhirna pala hadirin dugi kadur waktu maghrib. Ieu barudak anu genep teh wakca balaka deui. Pak, punten we rek nyare sawengi mah. Da parantos sonten mangga aja. Dur maghrib teras azan beres azan qomat. Barang beres eta qomat pala saderek. Cek Ahmad teh mangga ujang bapaknya ngakeun wayahna piwarang kapayun jadi imam. Sadayana santri pa teu aya nu kersaeun. Alasanana kami ieu capek Bapak. Ayeuna malangkung sae Bapak we. Naon we anu sakira-kira bisa Bapak hayuh baca da Allah mah lautan pangampura ieu. Tetiasa cenah ujang Bapak mah. Hayu Pak hitung-hitung latihan lah. Ke lamun teu bener ruku sujud kukuring ka diomekeun Pak. Paladirin Ki Ahmad teh kapaksa kapayun. Teras Ki Ahmad teh Pak ngimaman. Babacaanana pasehat. Kalayan anu diaos ieu ayat-ayat Al-Qur'an. Ieu sowantena oge metak muringkak bulu punuk Pak. Ieu budak bingung sadayana. Pala hadirin ieu sowanten kiamat. Sae amat pasehat amat bubuhan ulama. Jadi barudak anu genep bingung taya hinggana teu tiasa salat nungtungna siling sedekeun we teh barudak teh. Sebab manehanana tadi teh magahan kaki Ahmad. Jadi tinimbang salat kalah karibut di tukang cek sawareh tangkurak sia ieu. Cek sawareh sia ieu, duh kaisinan ieu. Jadi barudak teh teu salat, anu salat maki Ahmad we sorangan Pak. Banget ku isin ieu barudak si horeng eta teh hiji ulama. Barang beres netepan Ki Ahmad ngajak ngaos deui. Jang. Memeh sare urang ngaos heula. Akhirna ieu kumaha barudak Pak, banjir ku cai panon nangis payuneun Ki Ahmad. Basana teh Pak Kiai hampura ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal. Ku ayana abdi teh anom keneh. Boga rasa abdi dosa. Boga rasa abdi ngahina abdi ka Bapa. Sanajan didungkar ku halu 7, abdi teh moal ini Kiai tetep abdi rek masantren di dieu. Ih, cek Ki Ahmad pan mamang mah teu bisa ngaji. Aya we jampe orai-orai wae mah. Kitu Ki Ahmad teh henteu sombong hirupna. Sawios ajengan abdi mah tetep sanajan didungkar ku halu 7 moal ini tetep rek masantren di dieu. Anu akhirna ieu budak teh pakapaksa sarare dilangar. Barang dur subuh teras ieu barudak teh tarurun ti langar bade netepan subuh milari cai kangge abdas. Ari bapana Ki Ahmad keur nangtung we pipir imah bari kiih. Barang ningali ieu barudak meningaleut ti langar genepan Gusti eta bapana Ki Ahmad kiih bari lumpat. Ari pokna teh maneh ka pamajikanana. Si Ahmad jelas anakan lalaki kabeh anakna geus tarurun.
cek budak santri direken hayam ya urang tak ku jelema. Taku santri alus kabujeng kubab Kuki Ahmad barudak ulah diheureyan pan eta teh pun bapa eta cenah ajengan ngaledek pajarkeun ajengan anakan sagala anu akhirna kumaha para hadirin ieu barudak teh tetep masantren ngan teu lami ngan ukur saminggu ieu barudak teh permios bade marulih. Ieu barudak mulih soteh kahiji teu gaduh bekel. Maksudna rek nyandak bekel. Kaduana sedih teu aya pasantren. Maksud barudak rek ngayakeun musyawarah sareng ibu ramana. Kuhoyong ngabangun pasantren. Nomor katiluna ieu barudak teh ngarasa sedih. Ningali Ki Ahmad umuran saminggu can pernah katingali ngahuapkeun sangu Pak. Jadi barudak teh permios ajengan abdi nyuhunkeun doana, tapi tetep abdi teh moal alami nyaeta bade mulih deui. Cik jang didoakeun ku Bapa. Terasi barudak teh anu genepan ngaleut marulih. Sadayana kabumina mah masing-masing. Barang darongkap ka bumina ieu barudak ngayakeun musyawarah jeung ibu ramana. Nyarioskeun yen abdi mah kiai parantos gaduh mah ibu bapa ngan pasantren teu aya. Upami kaya kaikhlasan jeung karidoan abdi teh koyong ngabantu kiai ngabangun pasantren. Ancana ieu barudak teh tetep haye ngabangun pasantren. Saur ibu ramana jang cocok pisan deudeuh anjeun ka ibu rama. Taya dunya anu mangpaat teh maneh mawa-mawa kana jalan kasalametan dunya akhirat. Sedengkeun jariah teh anu insyaallah teu aya pegatna ngocor jak. Iraha anjeun rek marangkat deui. Ulah higaning 100 dugi 1000 ku ibu jeung bapa dibelaan perkawis ngadamel pasantren majak. Anu akhirna pala hadirin putus musyawarah. Akhirna siap-siap nyanak di kadaharan bekal anu kalintang seueurna. Nyanak artos masing-masing kangge ngabangun pasantren. Ieu barudak teh kempel deui anu genep. Teu lami gancang eta barudak arangkat deui. Sapanjang jalan deudeuh teuing hayang geura enggal penak jeung Kiai Ahmad. Tapi barudak di jalan ngarobrol we. Barudak ieu kadaharan anu dua bongsang mah urang bikeun we ka bapana Kiai Sugan Bageur. Bener euy. Anu akhirna dongkap deui ka pasantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Ki Ahmad moro barudak salamet alhamdulillah. Ieu anu dua bongsang teh kadaharan dipasihkeun ka bapana Kiai. Daekeun eta nyokot makana kadaharan, tapi nanya maka santri najis teu daekeun. Teu as hatena. Anu akhirna kumaha pala hadirin? Teras ieu barudak teh siap ngabangun pasantren saurang hiji alit-alit oge. Jadi barang dugi ka saminggu tetela eta pasantren aya genep sanaos alit. Ibu ramana maningalikeun we. Sadinten dua dinten Pak, alhamdulillah santri teh nambihan. Tiap dinten eta santri namihan bae. Barang dugi kalabah Pak lamina eta sataun atawa sawarsih. Sawarsih lamina atawa sataun lamina
dietang ieu santri parantos aya 60 langkung. Alhamdulillah pala saderek. Ieu bapana Ki Ahmad ti genep nugi kalebah 60 najis can nyoran nanya ka santri. Anu akhirna pala saderek barang dugi kalebah 2 tahun Ki Ahmad dietang santrina parantos 100 leuwih. Cepet. Para bapa alhamdulillah hidayah sinareng taufik ti Allah. Dadak sakala inung bapana teh kira-kira tabuh 2 nangis. Basana mah coba ibu menta dihampura dunya akhirat. Barang disamperkeun ku Ki Ahmad, nanaonan cenah Pak? Tengah peuting kieu. Basana teh jang bapa hampura dunya akhirat sanajan ka anak. Disangka ku bapa mamaneh teh sasar hirup di dunia ieu, si horeng bapa anu sasar ti baheula. Jadi bapa teh ayeuna mah jang. Bapa hayong diajar salat, bapa hampura sanajan ka anak. Jadi bapa teh anu sasar, bapa teh anu teu bisa hirup rugi teu ibadah ka Allah. Boga rasa rugi ya inung bapana. Gogoleran nangis, alhamdulillah ibu ramana geus kitu hidayah sinareng taufik ti Allah. Dugi ka insaf daekeun ibadah. Getol hudangna ge ti peutingan getol teuing. Jalingeur teuing. Dur subuh jam 3 dihantem. Eta santri mani bingung, ya sahanu nabeh bedug subuh ya. Cek saware santri moal salah abahna Ki Ahmad. Bener. Pak, peuting keneh euy. Peuting keneh barudak. Atuh can waktuna ikarak jam 3. Jalingeur teuing meureun maklum mamayu salat. Anu akhirna alhamdulillah ya Ki Ahmad teh santri nyangkin seueur ibu ramana parantos insaf. Pala saderek nincak kana 1 taun. Geus kitu pitulung ti Allah. Rizki mah teu disangka-sangka ka manusia nu sabar nu tawakal. Janji Allah dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sasajalma anu tawakal ka Allah, janji Allah ku Allah baris dibere enggon kaluar. Kaluar tina kabingung, tina kasusah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, jeung bakal dibere ku Allah rizki anu teu disangka-sangka. Anu akhirna ieu Ki Ahmad teh digotong royong kusadayana eta santri dikamekahkeun. Didorong ku sakabeh santri, mama kiai wayahna kedah angkat ka tanah suci nyukupan rukun Islam anu kalima. Alhamdulillah. Kaputusan Ki Ahmad diuruskeun ku sakabeh santri berangkat ka tanah suci. Paladirin Ki Ahmad alhamdulillah di perjalanan salamet kalayan bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Barang gancang riwayat cunuk kana waktu ninggang kana mangsa Ki Ahmad bade mulih ti tanah suci. Santri kabeh euneur mapagkeun kiai. Ki Ahmad geus ngange sorban putih, peci putih. Eta jubahna nu kalintang saena eta Ki Ahmad. Barang dong kapal saderek lungsur tina kapal muridna dugi kanangis sedih banget ku pohara mulyana Ki Ahmad. Ibu ramana mah kantenan sumawana. Dugi kalebah gugulingan jang Gusti tetela maneh teh meureun hiji anak anu soleh.
Keur mah jadi kiai, geus jadi haji, santri nyangkin nambihan. Syariatna lamun anjeun teu mabet ka pasantren jang, ieu bapa jeung ibu teh kana jurang nu mana buah asupna bapa teh. Alhamdulillah. Ki Ahmad pala saderek pada ngalayad, pada nempok. Katuangan sanes kanten parantos teu kadahar. Namung ibu ramana kapayunan Ki Ahmad teh nangis. Basa nama bunga anu amar watasuta. Ibu sarang bapa ningali anjeun. Geus jadi haji, katamah kiai, katamah santri seueur. Namung aya sarupi deui ibu sareng bapa teh nu diemutan beurang peuting ja. Naon Pak? Ai umur anjeun dihitung ku bapa kurang leuwih geus 50 tahun. Nah teu hayang kagungan bojo. Jadi Ahmad teh teu acan kagungan bojo. Umurna kurang leuwih geus 50 tahun. Jadi ibu sareng bapa sok isin ngadenge obrolan barudak, pokna teh apa kiai banci kitu. Nu metak wayahna we ujang geura kagungan bojo. Ku hayang ibu teh boga minantu da puguh boga anak ngan hiji-hijina. Insyaallah cenah Pak. Ngan kumpulkeun we ieu santri. Sebab abdi milari pibojoeun moal tiasa sadinten 2 dinten. Saminggu 2 minggu moal tiasa. Paling sakedik abdi kedah ngalalakon 7 sasi. Ya Allah ya Rabbi. Sadayana santri bingung. Cek bapana barudak, boa-boa guru maneh marek neangan anu buntutan sugan. Dari bapa mah baheula zaman bapa sapoe ge 15 meunang awewe medaguyep. Malum bapana mah adat jawara kene. Teu tiasa cenah Pak ai abdi mah. Kumaha barudak lamun ditinggalkeun ku kiai lalakon 7 bulan ridho marane? Mangga cenah ajengan, ai leres-leres memangga. Tetep abdi moal bisa robih masantren di dieu. Tah lamun anjeun rarido sing kaharadenya bada subuh enjing kontan mama rek berangkat. Jadi keputusan Ki Ahmad musyawarah jeung sakabeh santri enjing bada subuh bade mangkat. Doakeun barudak. Barang dur subuh Ki Ahmad netepan subuh. Barang beres netepan subuh Ki Ahmad dangdos. Sinjang gebeng na ge meuning ngalosin acukna jubahna nu kalintang seueurna. Pala hadirin. Aya model jeung aneh eta Ki Ahmad. Bade milari istri, bade milari pibojoeun. Nah, kalah ka make calana anu hanapna hanapeun tuur. Leheung lamun alus. Make acuk tiamah romeng. Eta kopiah beureum dipake deui. Ngahaja manehna teh meser ti Mekah anu persis cara bareto. Nyoren kaneron eusina teh kitab jeung angean anu bersih 2-3 setel. Mangul pacul. Aneh amat eta Ki Ahmad bade milari pibojoeun kitu dangdosanana. Eta ibuna sareng bapana bingung amat aya aneh eta si Ahmad. Mad ya Allah, nah harek macul ieu teh harek ka mana? Ai bapa mah milari pibojoeun teh jang teu boga baju ge meuning nginjem ka babaturan. Tegaduh sapatu ge namut besi teu bogoheun. Nah, ari anjeun kalah ka kieu. Cek Ahmad beda, Pak. Ari abdi marek nyobi ka istri teh. Lamun istri bogoheun kana dangdosan model kieu, engke lamun abdi dangdos leuwih gining leuwih bogoheun.
daripada tina gining tepi kabutin, daripada tina seueur artos tepi ka teu dahar. Abdi mah mung nemongkeun kagagahan jeung kabeungharan, keur naon atuh ditemongkeun isin kanu kagungan, kanu kawasa. Ih, bener beda nomor mun kieu jalana ieu. Tapi ngadoakeun we Bapa Majang, tapi rarasaan 7 tahun ge sah nu daekeun. Santri ge kabeh pada bengong wah acak-acakan Kiai dak ya. Cek sawareh golongan santri ih sahanunya hodak kiai teh kiai ge beureum kitu mah atuh ampun. Saha cing urek daekeun? Doakeun we cek barudak santri euy. Si lain teh ulah sok wani ngahina basa kanu jadi guru. Sabodo-bodona ke guru, saluhur-luhurna tak moal bisa ngeluhuran kana sirah si lain teh. Nya eta kitu kitu teh mah ngan ku eungap we cenah saya manehnyona. Eta kiamat teh angkat duka ka lemur mana, duka ka daerah mana. Sapanjang jalan maca sholawat teu liren-liren. Teu kacaritakeun Ki Ahmad, kacarioskeun di hiji daerah aya jalmi beunghar jenenganana Pak Haji Hasan. Punten we bilih aya nu sanami ieu. Pak Haji Hasan teh kaceluk kaun-aun kakoncara gajana pria jujuluk adil palamarta. Lengah hinggilang kancana nganggo makuta binu kasiri tina retes ing sosoca asta gangga wiratanu perta asta muncara wayang asta panangan gangga iku banyu wira arane wong pinter tanu iku mangsi perta iku kalam. Namun ayah salah seetik Pak Haji Hasan terada medit. Ari kagungan putra pala sadere jenenganana teh Ratna Mintarsih. Ieu budak kirang langkung yuswana 15 tahun, majeuhna parawan Majaputri. Ari kageulisanana eta Ratna Mintarsih teh bintangna parawan di kota eta teu aya nu mahi, Pak. Ditingali gidigna meuni gidig ringit. Ditenyo lengkah perak kepatna meuni singkertip. Eta pipina oge bapa metak ti soledad kutu ti jalikeuh tuma. Geulis. Mang Udin mah geus pohara we pokona mun nyoma euy. Allahu Akbar kagelisan Ratna Mintarsih teh jadi euneur sadadayeuh onar saja jagat geger sakabeh sudager Pak. Geger sakabeh pagawe, geger sakabeh jelema beunghar. Dararongkap ka bumina Pak Haji Hasan ngalamar, najis hiji ge eueuh nu ditarima. Eta Ratna Mintarsih teh sakola ge dijajab ku mobil. Si horeng i kopiah beureum mereka dinya maksudna. Ki Ahmad teh ari Pak Haji Hasan keur nyang hunyar we dina kursi males. Nya nu maca sholawat. Barang katingali teh Pak pucung hule eta Ki Ahmad make kopiah beureum mawa gemolan. Oh, nu rek menta-menta. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa
ifdoli dong Kap Ki Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji medit. Ayeuna jeruk jang. Rek menta-menta cenah maneh teh. Sanes ajuragan. Abdi teh milari Pademelan ceuk Ki Ahmad. Oh. Milari Pademelan. Saha ngaran maneh? Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Kitu ge ulah diukna tangga jang menang ngepel tah turun. Nah, kabina-bina teuy. Calikna tangga teu meunang, pokna menang ngepel. Korosak deui Ki Ahmad teh kana koral curugan teh tah. Saha ngaran maneh? Ahmad, Pak. Heueuh, poho deui Bapak. Jang urusan pagawean mah geus teu aya. Kebon karet ratusan hektar beres. Duka sawah cenah ieu. Ke urang panggil manor gawe nya jang sebab mama mah henteu terang. Apakah aya keneh pagawean apa teu aya? Sebab aya anu ngabogaan kawasa di dieu teh soal pagawean mah. Ku Bapak geus diserahkeun saha ngaranna Pak kawasa benak Pak Haji Hasan teh Pak Karman ngaranna. Punten bilih aya nu sami-nami. Eta Pak Karman teh juara Pak. Teu meunang salah seutik main gelepok bae. Jalmina jangkung ageng. Make iket hideung, baju hideung, calana hideung. Tukang bobok, tukang tarok. Ceuk nu bohong teh mah ngan henteu tukang ngabobokan anerok mah. Ilmu-ilmu kalahiran pinuh. Ajian weduk parung Cigunewa, Cikangkengan, Serak, Cimande, Tanyakan, Braja Musti, Taji Malela, Betara Karang, ilmu banyu Pancasona. Betara Sangsang, Sapu Angin, Sapu Inyuk, Sapu Pare, pinuh deh. Eta majal teh Pak. Eueuh gawena ngan pasea bae eta gawena. Barang datang angkiran ti Pak Haji Hasan, guancangna Pak Karman datang, golokna sameter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya penciteun tah juragan? Woi. Pan sia nanyakeun penciteun, beusina cenah aya budak ngakal. Kieu, Man. Bapak rek nanya ka maneh, apa aya keneh, apa teu aya ieu pagawean teh? Kebon karet beres cenah. Namung sawah aya satempat deui anu can beres. Nah. Di mana? Anu aya di sela-sela gunung. Kabelah wetan gunung, kabelah kulon gunung, Pak. Di sela-sela gunung anu 11 petak. Ai saung maraos, caina meuni curcor, tapi ieu jalmi eueuh nu wantuneun, Pak. Keung hawana. Nah. Jadi can beres, tah can Pak. Karman, aya budak milari Pademelan tuh ngaran si Ahmad. Coba sugan kersaeun. Coba gawekeun ku maneh. Di mana cenah juragan? Tuh di luar cik. Kumaha maneh pokona mah. Berangkat Karman keluar Pak. Eta puas Pak Karman somong jeung teu kabur aing teu deungeun. Noel Ki Ahmad geus lain kuleungeun ku suku. Jadi jelas kasomongan Pak Karman teh eta Noel Ki Ahmad dugi kalabah lain kuleungeun ku suku. Malik Jang. Celenge we Ki Ahmad teh. Budak kolot sia teh euy. Cek Ki Ahmad sedeng we cenah Pak. Lain ku bapa rek disebut budak, da kolot, disebut kolot da ieu kopeahna kopeah budak. Coba ni beureum.
Saha ngaran maneh? Ahmad cenah Pak. Milari pada melan maneh teh sumuhun. Ye, Bapak ngomong ieu nya. Lamun maneh digawe dina hiji sawah anu kadituna gunung ka dieu gunung kumaha daek? Di sela-sela gunung. Ai saung mah aya keur sare maneh cai genah. Ngan syaratna aya ieu teh jang. Syarat kumaha cenah Pak? Abdi mah di mana ge kersa? Kieu. Timulain macul nepi ka waktu panen maneh kudu tanggung jawab. Teu bisa sakarep maneh. Kudu wani pol salama ti macul dugi ka hasil. Kurang leuwih 7 bulan. Sanggup? Sanggup wae cenah Pak. Hama sanes kanten basmi ku maneh. Kudu dibarantas sebab teu bisa hasil panen urang lamun hama diantep. Mesing turun ka anak incu ge jang masalah hama mah kudu dibasmi. Sebab akhirna teh efekna kasarerea nyeun susah. Ulah aya istilah teu meunang dibasmi hama. Ulah higaning sato hewan beurit jeung sabangsana atawa wereng, jelema lamun ngaruksak tetep kudu ditewak jang. Komo sato mah. Komo zaman ayeuna mah yeuh, zaman tahun 78 78. Malah nanem padi ge ulah samarangan kudu nurut kana palaturan pamerintah. Melak pare ge kudu pare PUTW. Padi unggul tahan wereng. Itu maksudna PUTW teh. Tah masyarakat teh lamun bener maruji syukur diberi merdeka ku Allah teh ieu kudu bener-bener program pemerintah teh kudu dibantu ciri manusia nu muji syukur jang. Sumuhun ceuk Ahmad eta mah sadaya-daya Pak. Memang salaras jeung palaturan Allah ceuk Ahmad. Sebab efekna kana ibadah-ibadah keneh Pak. Lamun urang kajadian kalaparan teh kumaha dina ngalaksanakeun salat? Kumaha ngalaksanakeun pembangunan jeung sabangsana? Boro-boro jalmi daek sedekah jariyah keur dahar oge teu aya. Tah anu metak penting teangan sumber ibadah ka Allah teh. Ngamankeun nagara ibadah. Ningkatkeun hasil produksi pertanian oge ibadah. Ngomekeun jalan oge ibadah, ngabangun saluran cai ibadah. Malah ngaronda ge tengah peuting ujang eta teh ibadah, lain ngan ukur salat ibadah teh euy. Singarti atuh ngaraji teh. Bener gagah maneh man. Si Ahmad jaga ya. Nyaho geuning maneh kana cara-carana hirup. Lamun bener anjeun hayang salamet dunya akhirat mah jelas kudu kitu. Hayu jang dianter ku Bapak hayu urang temongkeun sawahna ieu. Paladirin ieu kiamat teh sareng pakarman lempang turun gunung ungah gunung nete banurungsit mapai-mapai pancaniti. Teu lami dongkap ka hiji sawah bener ka ditu pasir gunung kabelah kulon gunung. Sawahna 11 petak. Cai meuni curcor bubuhan kaayaan di gunung. Tah mad ieu keur hees maneh ieu. Pae hirup ge dia mah ulah balik-balik. Ai urusan dahar mah jang dianteran ku Bapa isukna jam 11, sorena jam 3. Sumuhun cenah Pak. Ayo, tah ieu sawahna ieu. Bapa mah geus kieu marek balik. Mangga cenah Pak. Karman materas muli, Aiki Ahmad materas we Pak. Da waktu dohor abdas teras setepan dohor. Barang beres netepan dohor eta Ki Ahmad turun ka sawah teras bae macul eta Ki Ahmad. Dura asar teu lami sumping pakarman nganteran. Eta Ki Ahmad
Ahmad macul bae di tengah sawah. Barang datang Bapak Karman, mamawa sangu cek Pak Karman mah dia tegera dahar, ya sangu mah ye. Sumuhun Bapak simpen we di saung. Bapak marek mulih deui ye. Mangga Pak mulih Pak Karman. Eta Ki Ahmad Pak dur magrib salat magrib, dugi ka Isya salat Isya, sangu teu leungit saremeh-remeh acan. Barang datang jam 12, Ki Ahmad tetap sholat tahajud. Dur subuh, sholat subuh. Beres netepan subuh, berangkat deui ka sawah. Macul deui we Ki Ahmad. Ngan aneh, Pak. Ai pacul hiji, kunaon tapak pacul kuat aya 10 na. Ieu kaajaiban Ki Ahmad teh. Anu akhirna jam 11 datang dari Pak Karman nganteran sangu anu kamari ge weuteuh keneh. Barang Pak Karman datang ka saung teh Pak goyang kapala pan. Ye si Ahmad teu dahar. Mad. Aya naon Pak? Kunaon sia teu dahar ye? Areungap cenah Pak. Oh, lapar ayeuna mah meureun. Simpen we cenah di saung Pak. Oh, hayo gara dahar Bapak rek balik ye. Mulih deui Pakar. Dur lohor salat zuhur. Dur asar netepan asar Bapak Karman madongkap deui nganteran sangu nu isuk aya keneh. Akhirna ambek teh Pak Karman. Babi teh budak ngagawekeun aing ya. Apa dikira deukeut aing mundar mandir kos nu gelok nganteuran. Mad sia ka dieu mad. Modar si aing. Waduh ngambek ieu. Aya naon Pak? Beungeut sia ulah ngagawekeun ka aing. Jadi aing kos nu goblok mundar mandir wadang mawa nu haneut, wadang haneut. Ieu teh jauh ieu teh hayu gara dahar sia teh. Gelepok si koing. Areungap juragan menya areungap ti kamari setengah kanaon euy. Sumuhunkeun we Pak awas teh nyatu si koing dibabuk si hulu sia. Paladirin kiamat tetep. Dur magrib netepan magrib, dur Isya dugi kalaban netepan Isya, beres netepan Isya Pak nyekelan kitab we Ki Ahmad. Barang dugi ka waktu subuh, tak kiamat netepan subuh, barang beres netepan subuh, macul we. Sangu teu leungit saremeh-remeh. Barang datang kana jam 11 deui enjing. Bapak Karman nganteran deui eta ka saung. Ya Allah, sangu aya keneh. Madeureun mad semat. Modar si koing. Aya naon Pak? Ieu si kunaon teu dahar deui wae. Ieu beusi gering sia teh ke juragan ka aing nyelahkeunana, pajarkeun ku aing teu dianteuran. Sia teh ulah ngahesekeun euy jadi kos budak sia teh nurug cupu kana kopeah sia. Nurug cupu si laing teh pantes kana kopeahna euy. Coba aing teh gidi ka sawah mawa nu haneut balik mawa wadang kos nu goblok aing teh bejakeun sia ku aing ka Pak Haji hayu gara dahar sumuhun cenah Pak ulah sumuhun sia teh. Para hadirin ringkas riwayat Ki Ahmad kirang langkung 7 dinten 7 wengi Ki Ahmad teu kalebetan sangu. Jadi anu akhirna ieu teh Pak Karman ngayakeun laporan. Ka Pak Haji Juragan Hasan nu kagungan kakayaan seueur. Barang dongkap Bapak Karman ka Pak Haji teras uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon mah? Waduh pusing Pak. Geus budak mending gebugan we teh si beureum teh lah.
Nanta teh. Waduh pusing teh si Ahmad teh. Nganteran abdi geus 7 poe 7 peuting hadarupana Pak. Ceuk nu bohong teh mah. Ieu sama sakali teu dahar ieu budak. Geus abdi mah wak cabalaka blak-blakan besi aya kumaha onam. Ieu budak teu rekeun dahar. Goblok eta budak teh goblok. Apa tengeulan? Apa eureunkeun? Kek ceuk Pak Haji kumaha gawena jang? Gawena mah cocok Pak. Ih. Ai cocok di gawena mah pendapat Bapak lain si Ahmad anu goblok, si anu goblok. Waduh. Abdi goblok naon Pak? Si anu goblok. Kusia dianteran eta si Ahmad ai prak ku si Ahmad teu didahar kunaon kusia dianteran deui si anu goblok. Pannya ku si Ahmad teu didahar heg dianteran deui lain si anu goblok. Benar. Waduh, ieu si beureum jadi meulit ka aing ya. Teu ngeunah dewek nu dicarekan euy. Ayeuna mah kieu man nu penting kusia tanya beuting mah jelema teh aya kahayangna buat harna beliau adalah ahli bangunan yang atawa teu ngadahar sangu sugan biasana roti jelema teh rupa-rupa ulah nyebut goblok ka si Ahmad sia nu eugeg euy. Tah isukan mah penting kusia tanya hayang naon eta si Ahmad. Paladirin pakarman beureum beungeutna. Ngarasa era ka Pak Haji manehna nu salah. Kulantaran maklum adat Jawara sapeuting eta karman ngasah golok. Babad ceulina ku aing. Babi teh. Aingnya capeknya nu dicarekan. Barang isuk-isuk Pak Karman geus berangkat ka sawah, golok geus teu disarangkaan. Eta ngagegerok Ki Ahmad geus lain ku sungut, lain ku naon Pak, ku pamaledog. Puletak nyileuk Ki Ahmad, kadi sekunyuk. Waduh, cek Ahmad ngambek ye. Tenang we Ki Ahmad mah. Aya naon Pak kadi ya sia rampung ceuli sia ku aing. Galak. Galak tinggi. Kadi ngadengklak nagalengan ye. Ngadengklak tak Ki Ahmad. Mad, ieu ka handap jero kagawir kitu tuh. Mun teu jawab bisa dibabetkeun ka lebak wae. Sia teh mani teu daang 7 poe hayang naon sia teh? Aing nu dicarekan mah ku juragan. Aing penting ayeuna teh khusus nek nanya sia hayang naon. Teu hayang naon-naon Pak. Ieu sia teh jawab ieu teh. Heke mun walatak. Jawab sia teh jawab ieu teh hayang naon. Mun lauk teh lauk hayang lauk naon sia teh? Rek Mas. Aya cenah ai ka hayangna hayang naon sia teh? Ulah nu ngeunah teuing we. Hayang eta cenah juragan abdi pais lauk emas inungna. La ilaha illallah. Letak diteke. Modar sia. Aing geus 20 tahun tara hayang lauk emas tara ngabangkit tangkurak sia kakarak kamari. Oblog bener sia. Kalah kagaring sungut sia moal dirupakeun ku aing. Aya keneh kahayang? Aya. Naon deui? Atuh mun aya mah juragan wayahna we jeung goreng-goreng hayam. La ilaha illallah. Waduh menak rawa ieu budak ieu. Menak rawa. Sia teh teu ngukur maneh ngaran hirup ku limacul hayang lauk hayam sagala. Aya keneh ka hayang? Aya. Aya keneh bae. Naon deui? Kieu juragan, punten bae cek Ki Ahmad. Lamun geus aya pais lauk emas jeung goreng hayam, ulah juragan anu nganteuranana. Hayang kusaha sia teh? Cek Ki Ahmad, abdi hayang
tong dianteran kuratna Mintarsih. La ilaha illallah. Eta harita keneh kiamat diragageun ka Lebak. Dibebes-bebeskeun dina leutak modar sia ku aing. Ratna Mintarsih kaburuan getara sakola ge dianterkeun ku mobil. Menak nu mana dararatang eueuh nu ditarima sudager anu mana kutang kurak sianek dibelekasakeun setan. Kiamat mah tenang we sanajan sirah pinuh ku leutak. Tah ayeuna sia dibejakeun ku aing ka Pak Haji, sia teh saolah-olah menghina. Ratna Mintarsih gidig-ringit lengkap perak kepatna manising karetip dihina ku sia tita kasah pejakeun sia ku aing. Mal teu dipaehan sia. Pak Karman mulih gancang laporan maka Pak Haji. Hari kiamat masih banget eta di pancuran bari tenang we dina manahna gumujeng bae. Gumujeng we kiamat mah. Tetep we iman ka Allah. Kumaha Allah we nu ngatur hirup manu penting ngaula kana parentah Allah. Pasti ku Allah diatur hirup manusia teh. Sanajan dihina-hina teu bisa hina ai teu dihinakeun mah ku Allah. La yazillu mawalait wa la ya'izzu man adait. Pak Karman datang ke Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunahan siaman mani berlok. Waduh juragan, eungap didengekeunana ieu. Maning paehan geus si Ahmad geus. Ih, kunaon? Waduh, rusep didengekeunana. Aduh. Ya budak kesel, ngahina. Ngahina kumaha Karman? Kahayangna riweuh, Pak. Pertama, ku abdi ditaros, aipokna hayang pais lauk emas inungna anu bangsa 4-5 kilo. Bayangkeun we ku juragan, pan belegug eta budak goblok. Geus abdi mah kumaha juragan, apa gebugan? Ih. Cek Pak Haji jang teu kudu digebugan teu kudu ditengelan jelema boga kahayang ieu. Ala kadar hayang lauk emas gawena oge teu cukup ku pagaweanana. Ayeuna mah si laing teu kudu bingung-bingung cek Pak Haji. Eta mah jelema hayang ieu ala kadar ku lauk emas hiji pangalakeun we. Kumaneh? Waduh. Cek Pak Karman buah gare lokal di jelema teh ieu euy. Jeung goreng hayam deui juragan. Alah newak we hiji mah. Wah, teu beres ye. Gan urusan lauk mas jeung goreng hayam kuring teu bingung. Ieu nu sarupa deui mun asa gagja jantung ye. Ieu budak ngahina gan. Satria Tanang Betara Nongengang wayang itu mun cara wayang mah ngambek Pak Haji teh ulah ngajar jelas ieu budak teh ngahina ka aing mun ke jalan tapi sanajan kitu man ieu teh hiji amanat. Seolah-olah ieu teh amanat nitah dibejakeun meureun ka Ratna Mintarsih. Sedeng amanat teh berat, Pak, jang hukumna. Tah ayeuna mah kieu man. Aing ge teu ngeunah ieu. Bejakeun we ayeuna mah ka Ratna Mintarsih. Eta mah terserah Ratna Mintarsih. Lamun ceuk Ratna Mintarsih teueulan, paehan aing tong jawab. Wah, bener gan. Ceuk Karman moal teu ngamuk si Neng ieu. Hayo bejakeun. Paladirin ye nu geulis teh sumping ti sakola kalersan pisan. Nu geulis lungsur tina mobil gidig-ringit melengkah perak. Ngaganeang kepatna manising karetip lucu kabina-bina. Teras lebet ka kamar. Aduh, cek Karman mangkaning ku si beureum titah ka sawah. Teras nu geulis teh dahar leueut sanes kanten, barang beres dahar jol Pak Karman dongkap.
Mareklir ka Dewong Wiswano yawana pisan lawan trok itu mun cara wayang mah ai marek teh ngadeuketan karman teh teras uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam dedeh teuing mamang cenah aya naon teh sisinarieun aduh neng mamang teh bakal mencit deui jelema ieu sauratna mintarsih teh mang ari payuneun neng mah ulah sok samarangan nyarios ari jalmi mah ulah disamikeun jeung sato dedeh teuing si mamang mah ieu aing teu deungeun rasa gagah sorangan ulah sok kitu payunan neng mah geuleuh mamang pan bangun karunyaeun amat nah hate ceuk pakarman ye kieu neng ari nu kauli anyar keneh teh pan aya nu sok make kopiah beureum tah ieu budak belegug ieu terang neng ka nu sok make kopiah beureum oh Mang Ahmad panginten mah heuh bener eta belegug tah budak teh cekratna mintar sih mang ari neng mah teu nguping kana belegug tepi colodot kitu mah nguping ti barudak oge kieu cenah pentak pihawatireun Mang Ahmad teh mani teu tuang tos 7 dinten cing atuh mang uruskeun daharna ulah sok ngarah tanagana wungkul ka jalmi teh katuanganana tuangna rapihkeun sing beres waduh pan bangun karunyaeuna amat ya bingung atuh neng ku mamang teh dianteran tara di dahar goblok teh budak teh goblok kumaha hoyong pai lauk emas neng pan belegug pan mamang ge tiba heula tara menta lauk emas nah eta budak teh wani-wani teuing ya Allah mang pan ai barang bere mah kudu kanu hoyongeun cing taroskeun we ka ulama anu mana oge jeung urang teh kaceluk ka awun-awun mang kakoncara kajana pria pun bapa teh beunghar seueur kakayaanana wajar we mesihan lauk emas makan udamel mang sawios sanaos mama teu masihkeun ge da neng ge gaduh kulah tu aya 30 deui cing geura ala mah waduh gare lokal jeung goreng ayam neng deui alah si kabiri aya 20 deui mah waduh karman meulit hatena bingung sentimen datang sirik neng urusan lauk emas jeung goreng hayam mamang teu bingung ieu nu sarupa deui mamang asharagag jantung ibu rama neng oge ayeuna geus teu raraos pisan ieu budak teh ngahina neng teh kaceluk awun-awun bintangna parawan di karasidenan ieu menak nu mana neng uninga teu aya anu ditampi ulah-ulah ka sawah kaburuan ge tara tah mamang teh nyerina teh geulis ieu si beureum si Ahmad nitah nganteran ka neng ieu sakitu mamang nah paehan nah teungeulan mamang nunggu perintah ti neng mamang kaceluk awun-awun tukang bobok tukang tarok duduk parung cigunewa cikengkengan serak cimane tanjakan beraja musti taji malela betara karang ilmu banyu pancasona betara sang-sang sapu angin sapu inyuk sapu pare sapu naon ge aya di mamang etaratna mintar si teh ngecelak cipanon pa cek nu geulis mamang ulah hianat ai manusia mah ulah sok dihianat kitu diteungeulan ulah mang dipaehan mah sumawana dadah teuing mangkaning neng mah boro-boro ka sawah mamang kaburuan ge mamang terang teu acan neng mah mang sanajan bari jeung kitu koma dipaehan atawa diteungeulan sanajan neng tara ka sawah mamang silang kitu ge teu naon neng daek nganteran ka sawah cek nu geulis dedeh teuing mang neng teu naon-naon neng daek ka sawah eta si Karman mending ngagoler teh eling-eling
Pingsan. Masya Allah, daek ke nu geulis. Mang, geura ala laukna jalana mang tuh dipipir leuit. Koloyor we si Karman, beureum ceulina. Ngomong henteu, naon henteu. Amak. Eta jala direjet. Nya aja didobol-dobolkeun. Atuh ngajaburgan lauk ku jala dobol mana bisa beuneu. Bari ngorowe cowe ngomong haye lauk sing jala linger sia bisi lebok kuntul beureum. Bangsat teh budak jadi dewek nu capek ieu. Lauk geus katewak dilepaskeun deui. Malum kulahna leutik mabok lauk. Jol nu geulis, "Mang, geura hanyat." Kolot kapoe. Piraku ieu lauk meniranghap capacipi teu puguh. Yeuh geus beunang ku Neng ya. Ulang ngajar ieu lauk make lalineuk deui. Hayu geura tewak hayam. Bapak Karman newak hayam lain ditewak di baledogan kumanehanana keuna ka jauh. Eta hayam manising balakatak lalumpatan anu nyusup nu lumpat ka kolong. Ayo hayam bisi dilebok careuh beureum sia. Akhirna eta hayam nyusup Pak Karman laporan Neng teu meunang hayamna. Alah piraku. Dasar aya pitulung be ti Allah Pak hakikatna. Aya barudak leutik ngadu hayam nenyo hayam ratna mintarsih laju ditewak. Barudak urang anterkeun yu sok bager masihan artos dialan teu. Punten mangga aya naon ujang? Ieu cenah hayam tadi aya nu ngudag-ngudag ce. Ku abdi ditewak bilih diperyogikeun ieu teh bade dipotong atawa bade diical. Ya Allah, kasep deudeuh teuing. Nuju dipilari ku cece tageuning eleh ku budak ieu mah jelema kolot kapoe ieu. Eta Pak Karman kesel amekna Pak. Nyangkin gede ku sewot ka eta budak menang aing ngubar-ngubar titah kajo kutang kurak sia dibawa ka dibolor sia goblok. Ngancam Pak Karman liwat ka imah aing rejet suku sia. Teu budak sing gerbeg lalumpat. Dulur eta hayam teh dipencit. Lauk emasna dipais make mantega sanes kanten tomat. Ieu daunna Pak meuni 5 palapah teu cukup. Ieu sebab lauk kurang leuwih 5 kilo. Ai hayamna digoreng, lauk emasna dipais Pak meuni meleding seungit. Pohara amet ka olahan eta seungitna. Tinggal si Karman pipir dapur ingsreuk. Bu, Masya Allah. Ai nyangu nupang bodas-bodasna beas. Ai wadahna ieu sangu dina sangku anu nekel nu weuteuh. Nu can pernah dipake. Ya Allah, ceuk si Karman Neng. Biasana ge ka sawah mah nu bobokon nu eueuh sokoan, Neng. Mung mah sapirakuna Neng teh jalmi model kieu kudu mama bobokon eueuh sokoan. Waduh. Ai buntelanana saten bodas meunang ngabordel. Waduh, ceuk Karman kiamat hate aing ge kieu teh. Aduh, masyaallah. Eta nu geulis teh terus dangdos. Aneh teuing Pak, eta sinjang di mana ka kota ge tara diange. Nah, ai rek nganteuran ka sawahna diange. Sinjang leleng nupang saena kudu geulis diange. Acuk oge nupang saena kudungan sutra bodas mani ngarumpai kana mumuncangan. Allah Karim. Nyanyanak sangu, nyanyanak lauk mas jeung goreng hayam deudeuh teuing berangkat mani ngagenclang turun ungah dina galengan. Tatangana beng-breng. Aneh ieu nu geulis daek ka sawah. Si Karman edan di rorogan tongoh. Ku hawa amek nu geulis nganteur